Wilujeng sonten sadayana urang patepang deui dina carita harian abdi karaos janten ibu rumah tangga manya anaking karepot rumah tangga manya teu eureun-eureun gah bobote naon deui anu dicabak teh nya iwal ti seusehan tah ieu meureun nya profesi anu teu pernah aya liburna. Janten jadi ibu rumah tangga manya kedah siap fisikna da kumargi teu pernah aya liburna najan seusehan rapi gerohaneun teu acan kacabak budak urusaneun budak kaurus masak encan pokona mah serba repot we. Jongjona teh atuh naon ai ibu rumah tangga nya eta jongjona teh lamun entos rarapih sagala da kumargi geuning ari ngararayah bae teh da teu geunah atuh di umi ge. Janten kedah bener-bener tiasa ngajaga kawarasana majahna mah sok hoyong ameng siga batur teh tapi da kumaha kumargi ekonomi teu acan kacekapan mah cicing wae nyileunglem di umi deng anaking kieu horengnya ari karaosna rumah tanggi teh aya nu karaos henteu dinten ayeuna panasna udubillah kajantenannya abi mah upami panas poe kieu teh da abi mah sok hoyong anu seger-seger uang ngalagedang heula hayu mau dirasa we panas ge da kusabab meuni asa ngelai pisan atuh maklum lah da budak ngoraken sok meuni garagah ari kana tuangeun nu kieu teh moal salah da si eta mah sok nalaktak wae kajeun teuing anu penting mah kalaksana kahayang. Ngomong-ngomong ari kana kahayang jalmi nya sok meuni hararese nya ari cita-cita hoyong kalaksana teh da geuning zaman kiwari mah serba instan janten meureun kahoyongna teh sagala ge instan we usaha embung hasil hayang eta saha anu rumaos kitu nya uhun saha nu alim anu dipasihan kitu mah tapi da kumarginya ari jalmi mah ari gaduh kahoyong nya kedah berusaha heula pait peuheurna kedah diasaan heula henteu ujug-ujug atuh da sagala ge ngangge proses henteu sapertos tuang cengek col jeletot. Anu penting mah nya urang teh lamun boga kahayang teh kedah ngangge cara anu sae tiasa dilakukan semaksimal mungkin lah. Ibu rumah tangga mah ulah ting boga cita-cita tekenging nyebat kitu ari cita-cita mah sarere age kedah gaduh.